ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وحزبه وأمته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقواه. Sedaya puji kagungan Gusti Maha Suci, rahmat kali salam mudah-mudahan selamanya dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana panutan urang sadayana anu mibanda akhlak mulia wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah urang sadayana dipaoskeun yuswa ku Allah, dipercantan keneh ku Allah aya di alam dunia dugi di kana wengi Senin pawasan rutin di masjid tiap pada maghrib. Alhamdulillah urang tiasa maksakeun hadir, mudah-mudahan janten wasilah atanapi cukang lantaran diparaoskeun yuswa bari sararehat yang bakal ibadah ka Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, teruskan kajian Sulam Taufik halaman 31. At-Tasi'u halaman 31 jajaran kedua ti luhur aya urang logatan heula urang ngaos heula. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tasi'u ari nomor kasalapana as-sujudu eta sujud marrataini kalawan dua balikan bi ayyadoa kalawan nyimpen jabhatahu si jalma jabhatahu kana tarangna ala musallahu kana tempat salatna si jalma maksubatan barina terbuka mutasyakilan sareng diberatkeun bihaku itu jabah tarang mutasyakilan bari ngaberatkeun bihaku itu tarang wa munkiban sareng ngajungkiri jungkiring teh nu handap dikalurkeun nu heureuk kahandapkeun
wa yadahu sareng nyimpen si jalma syai'an kana hiji perkara miruk bataihi tina dua tuurna si jalma wa min butuni kapaihi sareng tina dampal lamu-lamu dua leungin min butunil asabihi tina pirang-pirang betul ramu-ramu leungeun asabi rijlaihi sareng tina ramu-ramu dua dampal si jalma al-asiru al-nomor ka-10na at-tumaninatu eta tumaninah fihi dina sujud al-hadiyah asyara al-nomor ka-11na al-julusu eta cali baina sajdataini antara dua sujudan as-saniyah asyara nu ka-12na at-tumaninatu eta tumaninah fihi dina calik antawis dua sujud atas dilogat urang surahkeun mudah-mudahan Gusti Allah maupun kalancaran maparin kakiatan kasimkuring kami ngejelaskeun ieu makalah. Hadirin sadayana masih ngejelaskan tentang rukun sholat. Sadayana ayat 17 nembe kabahas 8 salajengna nomor ka-8 dina rukun sholat teh nyaeta as-sujudu marrataini sujud 2 kali kalawan dina eta sujudna bi ayyado ajabatahu nyimpen eta si jalma kana tarangna musallahu dina tempat salatna maksupatan bari terbuka mutasakilan bari diberatkeun biha putarang dina sujud para bapak sadayana anggahotana ayat 7 dina sujud hiji ta'al nomor kedua katilu ramo-ramo dampal panangan anu dimaksud dampal panangan teh tah ieu dampal panangan sok dipake neken dampal panangan hiji dua tilu nomor ka-4 nomor ka-5 rukbataihi dua tuur pan ditekenkeun tah dua tuurna nomor ka-6 nomor ka-7 ramo-ramo dampal dua leungeun tah ramo-ramo dampalna gitukeun. Jadi nuju sujud ramo si panangan ramo si dampal teh kada dikiekeun patah teu pengen ditilapkeun pengen dikiekeun tapi kedah dikahanapkeun ramona antalkeun cekap ku hiji oge teu kudu kabeh da moal tiasa kabeh mah teu leres teh nya si ramo dua dampalna kedah dikiekeun tah nalika sujud teh janten hiji dua tilu 4 5 genep 7 anggota sujud salajengna bi ayat doa jawatahu ala musallahu simpen tarang si jalma kana tempat salat tekenkeun tah jadi diteken kita dedetkeun
maksupatan maksudna terbuka karena ulah kehalangan tah seperti kieu. Jadi dina nalika sujud karena ulah kehalangan kunaon ku peci sok aya nu make peci sujudna kieu tah nya sujud kieu lamun sujud ngangge peci na model kieu teu sah sujudna naha teu maksupatan henteu terbuka kehalangan kunaon ku peci teu ku peci ge kehalangan kunaon ku rambut sok aya geuningannya ku rambut panjang sakieu ai sujudna si rambutna katakeun kehalangan tarangna ku rambut teu sah sarua kangkon payunan simkuring di dinya tah aya pemuda salat bukna sakieu panjang sujudna kitu we teu dihalangan jadi sujudna biasa tekenkeun si bukna kana ieu aku si buri katingali aya teh di obrolan bisi manehanana tiap salat teh kitu wae ngobrol we ngeunaheun ngobrolna ulah kieu ente eta sujud salah kabuk si ngahalangan tarang berarti nampaknya geus salat teh wajar ka dieu di mana bumi poliwetan Pak. Oh mudah-mudahan sehingga tahunnya amin doakeun Pak nya ngan kade wajar pami salat make pecinya eta rambut takarek inget teh oh muhun Pak mun hilap cenah hilap ngeunaheun ka nya enakeun nya ka bagi peci Pak sabab lamun teh dipecian sibukna ngarumay kana naon kana tarang tuluy dipake sujud aya rambutna kana tarang eta teu maksupah teu terbuka kehalangan ku naon ku rambut kehalangan ku rambut pisan lamun di awewe diisi kehalangan ku naon ku mukena teh tepi ka sakieu tah nya kehalangan tarangna teh sami teu sah mukena kedah terbuka kitu mukena oge teh ulah naon ulah ngahalangan tarang si mukena teh ulah ngahalangan tarang nya teh kudu maksupah terbuka mutasakilan atos terbuka kedah diberakeun maksud berat dinya tekenkeun tah si sujud si tarangna teh kana naon kana tempat salat diteken ulah ditahan ku panangan sok sujud tahan ku panangan cangkeun ulah ditahan dedetkeun we tarangna mutasakilan kahanapkeun lepaskeun ulah ditahan ku leungeun set jadi dedetkeun ulah ditahan ku panangan eta mutasakil atos mutasakil kedah diberatkeun teken ulah ditahan ku panangan di mana eta jalma nuju sujud mutasakil berat ditekenkeun teh min asari sujud bakal katawis tina tarangna aya tapak sujud mutasakil tah tapi lamun mutasakil mah moal aya tapakna dari teken teh aku leungeun teh jadi teu diberatkeun tah salajengna ari sujud pamaget jeung sujud isi benten Pak upami sujud isi mah kieu nah upami pangebet mah beda deui kieu sok aya pamaget sujud model awewe jadi dikieukeun tah kieu nah eta mah jang awewe pamagetna ieu na teh ieu na pamagetna hiji maksupah ulah kahalangan nu ngahalangan naon rambut nu ngahalangan naon peci nu ngahalangan naon
sorban kumaha gambaran ngahalangan sorban ieu tah lamun sorbana masih kene naon masih kene napal tina awak napal tina badan samodel kieu tah sujud model kieu teh sujudna nah henteu maksupah teu terbuka kehalangan ku naon ku sorban tuh tapi lamun lepas mah kieu eta mah teu sawios-wios lamun lepas mah kieu eta mah moal naon datos naon tos lepas lah makana nu ngangge sorban lamun panjang ulah tepika ngahalangan kana sujud teu maksupah henteu terbuka jadi ngahalangan we teu sah tah para bapak para pemuda sadayana mun kisan kahiji maksupatan kadua mutasakilan katilu munkisan naon munkisan ngajungkiring maksana kumaha anu luhur dikahanapkeun nu handap dikaluhurkeun naon anu luhur mastaka kahanapkeun naon nu handap bujur kaluhurkeun beres teh tah eta Pak nalika nuju sujud maksupah munkisan nani terbuka di mutasakilan beratkeun tah laskeun kana kitab wa yadau syai'an min rukbataihi wa min butunil kafaihi wa min butunil asabi rijlaihi tadi atas sareng teu hiji perkara dina dua tuur nata min rukbataihi dina tuur tekan tah anak wa min butunil asabi rijlaihi sareng tina ramo-ramo dampal dua suku tah upami praktekkeun mah kieu ramona kepengen dikieukeun atanapi dikieukeun bekengeng tah kieu moal sadayana da eta ramo teh moal paling hiji duanya teu sawios saya nu ngawakilan hiji dua geuning kitu tah nya hikmah manfaatna nalika urang sujud tepatos benten sareng ruku ngahasilkeun kana kasehatan awak kana kasehatan badan urang ku sujud ku ruku anu sampurna bakal ngajalankeun peredaran darah dina diri jadi moal beku darah teh ku ruku jeung ku sujud teh sing sampurna jalan darah teh moal loba teuing jadi cangkeng ku salat sok ku salat sampurnakeun dina ruku jeung sujudna nimbulkeun kana sehat dengan salat akan sehat salatna anu berkualitas dari salat gancang mah moal jadi sehat kalau gering terus teh kalau gering salat gancang mah salatna anu berkualitas berarti ahli salat kan ayat 3 ayat tukang salat aya jago salat aya ahli salat sakali deui aya tukang salat aya jago salat aya ahli
salat lebat ka nomor mana urang tah jika nama tukangnya sok salat gitu nya tukang salatnya sok salat jago salat barudak aneh barudak mah coba ka masjid teh milu berjamaah teh ngadoan dina rakaat paneuri jeung imam teh ngadoan dina rakaat paneuri imam salam nangtung manehana sat rikum keluar ya Allah ya Karim jago tak salat budak eta tak kusim kuring sok dicarekan karunya sia buru berjamaah cari wae udah ngadoan paneuri we atuh imam beres salat manehanana nangtung jadi naon masbuk teh eta 3 rakaat juga sarakaat atuh heuh sat assalamualaikum keluar ya Allah kunaon naon tah diperhatikeun kudu jadi guruna meh naon meh rada eta budak salat kikituan coba ya Allah jago salat namanya jago salat ari tukang salat mah sok salat we ngan urang tingkat ulah tukang salat teuing sing jadi ahli salat kumaha ahli salat mah anu dibarengan jeung ilmuna prak-prakan salat ilmuna aya tah ieu Pak ilmuna aya ulah urang menjadi kolot jadi jago salat ulah ayeuna sakade urang kali mah wajar lah nya kudaekna ka masjid ge alhamdulillah nan kudu dididik dari ka masjid radon heuleuy mah anaon leres teh nya dididik aneh barudak masuk hayang panuri wae salat teh si mana orang di Bandungan oh geuringan kitu gancang balik ke beres salat mah digancangkeun eta mah tukang tah urang ahli mudah-mudahan Pak ari ahli mah dibarengan jeung ilmuna ruku ilmuna aya sujud ilmuna aya tasahud ilmuna aya sadayana tah ahli Pak numawi urang nalika salat ahli salat insyaallah Pak lamun ngantunkeun teh wah asa naon juga nama asa kuung jeung sieun atuh nya ngantunkeun salat teh nya sieun tina siksana Allah kuung sieun kumaha ladang urang teh salat tuh ahli tapi ari jago mah teh salat oge nyantai we jago udah tanya teh salat ge teh nyantai we tah hadirin rahimakumullah tah ahli Pak teruskeun al-asiru ari nomor 10na atumaninatu eta tumaninah fihi dina sujud ari tumaninah teh cicing sabada usik ukuran cicingnya mengucapkan subhanallah jadi pas sujud subhanallah sakitu ge jadi Pak sah ukuran subhanallah nan hoyong sampurna pahala sujud atuh baca tasbih dina sujud salasa marratin 3 balikan dibacana subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi maha suci subhana rabbi saha pangeran kuring al-a'la anu maha luhur lain aya di luhur kade nu maha luhur lamun aya di luhur mah berarti butuh karena tempat mustahil Allah butuh karena tempat dalam mata butuhan tempat aya nan ulah disebutkan di luhur sok aya jalmi
ngajawab bagaimana yang di atas aja cenah kumanu di luhur we cenah sana di luhur teh da manu ke di luhur rasanya kumaha yang di atas saja meni hese nyebut Allah kumaha Allah we gitu kumaha yang di atas kumaha Allah we tangges gitu iya jadi subhana maha suci saha Rabbi pangeran kuring al-a'la anu maha luhur maha sagala-galana maha kuasa maha gagah maha luhur wa bihamdihi kalayan muji ka anjeunana eta teh tasbih Pak ucapan tasbih dina sujud salah samarratin tiluan sulan dibacana ngan sok aya Pak dina sujud anu akhir ada laminya sunat eta teh mangga ngaos doa Pak dina sujud sok aya nu akhir ada laminya satu acan salam sujud eta teh manfaatkeun doa Pak ngadoa naon doana nyungkeun husnul khotimah nas'aluka bi husnil khotimah nas'aluka bi husnil khotimah nas'aluka bi husnil khotimah nyungkeun ka Allah hayang husnul khotimah sok aya imam ladalaminya ka eta teh pada disunatkeun mangga dan ari urang mah mamung kududukan imam kududukan imam ari imam kecengkat mamung aya we sujud maca lillah ulah imam cengkat enggal mamuk oge cengkat kada aya tumaninah dina sujud anu dua kali teh kalayan tumaninahna eureun sabada usik ucapan subhanallah ieu mah tasbih 3 kali langkung di subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi adna kamali panghandap sampurna 3 kali Pak ari dina tarawih sok baca 3 kali tara ada nuturkeun imam ari imam sok baca 3 kali tara balik sakali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar nya sasah bae Pak nya nu wajibna mah rukuna sujudna ari tasbih nama sunnah sekali deui nu wajibna mah sujudna ari tasbih nama sunnah apa rukun teh Pak dina sujudna nu wajibna mah rukuna tasbih nama sunnah dina ruku nu wajibna mah sujudna tasbih nama sunnah tah rukuna mah rukun yang sujud eta rukun salat Pak rukuna rukun fi'li pada malam eta wajib nama makana kada sampurna antara rukun naon rukun jeung sujud teh naon sababna rukun eta teh padina salat ma wajaba wan qata'a wa minha perkara nu wajib pegat-pegat dina salat eta perkara sebagian dina salat eta nu ngaranna rukun ruku lain salat salat lain ruku sujud lain salat salat lain sujud ruku jeung sujud itu nyaeta sebagian tina salat sebagian eta mah sebagian tina salat ruku sujud Pak lain salat dai salat mah aya patokan khusus definisi khusus aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtamatun bitaslim itu nu ngaranna salat mah lain sujud salat mah lain ruku salat mah sebagian salat ruku mah sujud sebagian salat tah makana tumadinah kedah aya Pak dina ruku sujud Pak ulah gancang teuing nya ucapan subhanallah ge jadi sujudna Pak komo imam 3 kali tasbihna teras sabada tumaninah dina ruku sabada tumaninah dina sujud
asyara ari nomor ka-11 al-julusu eta calik amanah kacamata oh murad ya al-julusu baina sajadataini calik antawis dua sujud rukun anu ka-11 salajengna dina eta calik antawis dua sujud ayat tumaninah sami nomor ka-12 na asania asaro at-tumanina tufihi tumanina dina calik antawis dua sujud fa aqallaha biqadri subhanallah wa akmaluha ya'ti warada fihi min qawli rabbighfirli warhamni wajburni ayat di tengah apa warfa'ni warjubni wahdini wa'afini wa'fu'anni li'annahu sallallahu alaihi wasallam saya posna kangjeng Rasul karena eta kabuktosan yakulu ngadauh Rasul ngucap Rasul hadihil al-fadhi karena ia pilang-pilang lapad doa teh as-sabiati anu 7 tapa Rasul oge ngaos doa eta rabbighfirli ieu dina hadisna tah kana yaqulu hadihil al-fadhi anu 7 hiji rabbighfirli kadua warhamni katilu wajibunni kaopat warfa'ni kalima warjubni kagenap wahdini wa'afini wa geningan ayat 8 dikawitan komentar hampura ditungtungan komentar hampura pang payuna rabbighfirli pang akhirna wa anni sami eta teh nyukeun hampura ka Allah hayang dihampura dosa nu mawi Pak salat teh mangrupikeun salah sawias jalan untuk tobat ka Allah Subhanahu wa taala ku salat urang teh keur tobat naha sababina salat aya doa hayang dihampura dosa tempatna dina calik antawis dua sujud pada melan Rasul ngaos kitu teh nya kantenan sae upami kurang diaos dina nalika sujud eta Pak wa makna igfirli istardambi wamhu makna rabbighfirli Pak maknana hoyong dihapus dosa nyungkeun ka Allah hoyong dihapus dosa dina tengahna aya eta apa wamhu anni wa mana irhamni an imni bipadlika hoyong dipaparinan nugraha di Gusti tanya kanyaah kadede irham teh Pak wajiburni hoyong ditambalan kaaiban abdi warfa'ni aerofa'a makanahu hartosna hoyong diangkat
harkat martabat tempat tadi dia rafi'al makana tempat ai ij'alaha ladaika rafi'atun hayong diangkat martabat payun Gusti anu sae tah ieu warfa'ni deh wa makna warjubni atini min khajaini fadlika ma qasamtuhu makna dina warjubni teh nyungkeun ka Gusti hoyong dirijian ku karunia fadol Gusti upami ditafsirkeunnya mananana panjang-panjang ngan ulama nu apal teh naon maknana warjubnina we warjubnina he gina macana Rabbi pilih ulang diwalpani warjubni da apal hal yang dirijian padahal sarwakeun we Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warjubni wahdini wa'afini wa'fu anni tah nomor ka 12 ka 11 12 tumaninah dina calik antawis dua sujud ayat tumaninah nya tangkos ku ngaos Rabbi tiga langkung ke subhanallah leres teh subhanallah maupun subhanallah konok ieu mah panjang ayat 7 Pak ayat 7 didinya Rabbi pilih hiji kadua warhamni katilu warburni warfa'ni warjubni wahdini wa'afini wa'fu anni 8 wa'fu jeung waghfir api sami Pak waghfir nyungkeun hayang dihampura dosa wa'fu ge hayang dihampura dosa jadi di etangna jantan 7 ke 8 Pak dikawitan ieu doa ku ngawitan hoyong dihampura dosa ditungtungan ieu doa hoyong dihampura dosa keur salat Pak keur salat urang nyungkeun ka Allah hoyong dihampura dosa berarti lamun tara salat rek kumaha dihampura dosa beres teh nya salat sunat aya dina caritan dua sujud ngosrobik pilih salat sunat salat wajib sami Pak keur naon keur minta ka Allah hoyong dihampura dosa makana nyeueurkeun urang kana salatna anu sunnah anu wajib mah ulah ditambahan ulah dikurangan sakitu we Pak tadi rukun salat Pak nomor ka-13 nya ka-13 calik ka-12 tumaninah asari sa'asaro al-julusu cekap langkung saparapat tapu 7 mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring umum kanggo hadirin sadayana leresna tina keterangan agama upami aya lepatna tina kabodohan simkuring anu kahartos singa jantankeun ilmu anu manfaat biasa diamalkan ke orang sadayana mangga ieu pangosan urang tutup ku aosan doa Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara Allahumma ij'al wa taqabbal wa ausil wa balligh sawaba ma qaradahu min kalamikal karim ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin
wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' ahli kuburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat insan alladzi dakanna asma'hum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma inna ma'haduka wa nahnu abiduka wa khadimu dinika taqabbal minna a'malana waghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wahdina warzuqna nasran ajija Allahumma ja'al ma'hadan mubarakan muayyadan mansuran mahdiyan nafi'an lil umami ajma'in rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salat jasad wal ruh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.